Der, aslinya nyarikan nahan tadi Jelekeun meta jelekeun ge. eta mah cai doang saeutik. Atuh eta cai dijelekeun. Allah. Ngeganggu waktu bae. Dasar. Orang sia yang nganya mah. Cuman si nyolo tadi. Asal naon panjang atuh dinaik ganteng doang kayak kacamata eleh ku si hideung. Geus dihajar. Ganteng kacamata. Geus cicing urusan aing mah. Bohong mah ih. Isi ke batu mah tuh. Bohong ih. Apa jam? Boncet tuh naon tuh jadi kolok dapat wae awak baju. Bertemu ya. Mungkin ah. Woi boncel, naon sih di yuk? Nih, kunaon? Naon cak? Biasanya lo naon sih? Sebenarnya cicing. Cicing lah cicing. Garing sama. Sebenarnya. Jelekeun bae tah. Belah dia. Jelekeun naon? Jelekeun be. Naon sih? Nanya kenaon? Sebenarnya jelekeun be tah. Budak pernah naon di dinya? Ya ilah. Ih, kejal. Aing penasaran ah. Woi, sini naon terus amat. Itu mah gandeng. Jauh. Dak ai sih sebenarnya naon sih? Itu lo gandeng jelekeun bae tuh. Emang eta aya naon sih dak tidinya? Cicing lah. Aing nanya euning serius Jelekeun be kadang nyaho. Jelekeun. Kirain sama motornya. Mana si Epi gelis jasa kieu. Ngelehkeun si Ida. Ulah si boncel deui nyodok aing. Kudu aing teu bisa mawa motor teh ya. Kira aing bisa mawa motor na ieu. Eleh ku si boncel aing bangsat doang. Ani si Epi mana gelis ngalewihan teh si Ida. Aing lupa ngade lah. Itu udah kenarahan eta barang ngomong di dinya. Beri harapan blok. Sampulkeun gitu ku aingnya. Barang ngomong gitu tiga no stres. Woi, si kenarahan eta barang ngomong di dinya. Lu gandeng, geus ka dieu geran. Geus pokona geran ka dieu. Naon? Naon? Di naon di? Aya naon sih Bang? Aya naon sih? Lu gandeng tuh jelekeun bae. Naon? Jelekeun mana? Sini jelekeun naon? Mana? Si naon nu dijarelekeun? Nyelekeun naon sih? Tuh. Naon mana coba? Lu gandeng ih. Isi nyelekeun naon sih? Nyaho teh budak dua. Naon si Aldi nyelekeun naon? Si Deri tah nyelekeun naon, Bo. Der, isi nyelekeun naon eta tadi? Jelekeun meta jelekeun ge. Eta mah cai doang saeutik. Atuh eta cai dijelekeun. Allah. Ngeganggu waktu bae. Dasar kejar las lah. Balik.
Neng, itu ke mana? Ya hidung. Dia nukulin ke harap. Iya, Neng, menyebut hidung gitu. Biasa be, jadi mananya. Maaf hidung. Kebiasaan. Pohok. Ih, enggak kemana gitu? Ke harap. Satu bareng. Ayo. Oke. Nasib janda mah kemana-mana gitu sorangan. Lah, nyirang da isep naku berondong. Asi duda, aku parawan emak-emak mah dua-dua nak. Lah, aing berbening dua. Janda metep ya sorangan-sorangan. Terus lah, sudah di pikiran. Si Dari itu jelas. Aing nanya, itu nyelekeun. Dan Aing kan inget tanya leukeun terus jelas bae. kacamata juga. Ih, tuh. Ganteng mah ya. Coba jajal. Wih, set, ganteng dong nih. Oke. Yes. Berangkat cewek Jul. Aing mah Jul yang ganteng ya. Coba aing ngejajal. Coba. Aing ganteng tadi. Ih, Aing sini naon apa Jul? teka deuleu aing mudi. Buka. Ih, Wih, gantengan sia nih. gantengan cuma gitu. Pakai. Asik. Ayo sah. Mantep berangkat cewek. Aduh. Tuh si Hideng, si Epi. Iyo Jul, itu Jul. Masih sih gaya pakai kacamata ganteng, elek ku si Hideng gitu. Campur kunyak. Nyalian sia. Oh, siap, coba pakai gitu. Embu aing mah teka deuleu. Ayo orang sampereun he. Ayo lah. Ayo. Lonjak tuh guys. Woi, Hideng, makasih ya. Kepo sih. Wah, nyolot sih hidung nih. Ya, mentang-mentang lu panggil si Epi Oh, ya. iya. Gue yang nggak kepo yang nyobain. Emang cuma nanya Nanyakeun doang. Angis ganteng kios pakai kacamata tuh. Orang sih yang nanya mah. Tuh kan si nyolot tadi. Bisa naon panjang. Atuh dinaik ganteng doang pakai kacamata elek ku si Hideng. Terus dihajar. Ganteng kacamata. Ini cicing urusan aing mah. Ayo. Neng, mana Neng? Aya menit tega batur teh garelut kitu. Geus kajen nya mah Neng ke mana emang? Ke harap. Oh geus ayo lah orang ka hareup duaan. Asyik lagi sih. Kalau ente nerima be. Jangan bisa tuh awenan bau si Panjul. Untuk kamu sih panjul. Ih, sebiar dukun naik baik punya. Kamu dulu. Kamu jak. Enggak juga. Maksud sia eta nanaonan ningali cai kitu. Ai, emang kita digaji dini ngalian. Baturan be, bolok. Tidak baik dikerian. Atuh lain kitu lah, sakus jelema gelo leuwih si Yanti sia. Ya tuh kelo mamarana dina iluhun. Dek Aing nanya cek si ulah gandeng. pen lu gandeng caina bisa ngoyak. Goblok emang gempa bumi. Heran deh aing sia. Benar-benar sih namanya. Mana tinya? Atuh bantak sih kunaon lautinya sebenarnya naon sih? Terus bae lah ayo. Aing nanya sih bukan masalah cerita baik aing. Masalah jeung bancet aing mah. Panjang bang, cerita jeung gawe. Budak kumaha itu? Geus tadi mah urusan budak ieu lah. Biasa we nya mah geus. Sudah naon Jul. Naon Pasti sia? yang mawa. Panjul lo. Ya tuh manusia ribut ih. Geus sia marah ribut bae nya si elek ku si Uwes. Itu kan mah iya tuh. Iya tuh karunya aing mah ngajakannya ge daripada nyelekeun sareria ngurus atuh ning diajak ini. Aduh kan aing gitu. Main yang Sanu dia ngadukeun. Atuh geus sih mah si elek ku si Uwes ganteng doang gaya pakai kacamata. Tebak tah. Nah, maksudnya Jul. Tah si Hideng. Atuh jadi ka aing marah pengambak-ngambakna. Pasti yang mawa. Ya atuh kan mah ge aing mah ngamankeun. Sabae. Sia Jol mama awewe. Oh iya si Panjul lah. Bukan gua aing. Kena ayo. Nah, amat ya. Neng, eta budak kunaon gitu lah ribut. Nyaho ribut bae tuh jelas. Sakeun ge. Bisa kita ke orang sorangan lalaki. Aipan tadiana jeung Neng. Masa orang memisahkan pe orang mah awewe.
Mana bila laki? Biasa orang mau tanggung diri baik. Tuna budak mah urang tonton be. Usah Jul. Saya kunang sih ribut be. Kas manjus Mau aing gaduhun kos hayam. Aing mengamankan mau Ngamankeun babawa ku sia. ribut tepara rugu. Alcilen bantu naing kuno mau we. Barunya kayaknya. Percuma sih ribut tuh cokot si boncel. Pan ku si boncel. Tuh, kan? Gara sia Si jelas si biang ngajak dah. Si boncel tukang kebama. Pan aing saya disalahkeun. Atuh salariana we. Kawan ieu si boncel. Naon sama maksudna? Aing kawane, cenah kadukan aing deui jeung si boncel. Emang iya biang hiji ya, gabik pedi. Dabik geus saya lah. Aduh, bingung aing pisahkeun geus terserah sia, lanjutkeun be. Tuh, cerek geus aya lah. Sini kemana? Lah aing balik atuh ke nyana. Aya aing. Geus ya tangguhan di dieu nya. Oh, geus. Itu ya anak aing. Tapi apaan Jul? Aduh mama, baju itu. Dabik be wes lah. Aya naon sih ribut ieu kunaon? Iya deh emak ieu. Jadi ka mana bae? Ulin bae maneangan. Aya naon ieu ribut jeung apa Ayo Jul? mak naon di isi tuh mah Kak. Ajar deh anak orang geus nyahoan ieu. Atuh eta si hideung. Emang geus biasa. Isin Isin kunaon sih makanan mananya? Kunaon ya naon ieu? Kah mah lagi apa Jol nganyakeun emak jeung ka. Masa? Oh, mah tadi cenah. Bener sih Kangen cenah mah mah. Naonan sih aing nanyakeun teh non teu. Bohong mah geus mah tangkep bae mah heuh. Tangkep bae mah. Mak tangkep. Jeung saha? Geus mau be. Bohong mak ih. Ih, Isi ke batu mah tuh. Bohong ih. apa itu? Gandeng. Siap. Action. Emang aing coba nanya ka sia. Action. Beurang sia yang nganya mah. Tuh naon si nyolo tadi. Asa naon panjang. Atuh dina aya ganteng doang kacamata eleh ku si hideung. Action. Wah, nyolot. Action. Didi tuh si hideung tuh jeung si Epi tuh. Iyo.